Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil jumu'ati sareng hari berjamaah dina salat Jumu'ah fardu ainin eta fardu ain alaihim kaya dukur al-ahrar lalaki nu merdeka. Idza kanu di mana-mana aya itu si dukur eta arba'ina 40 mukallafina turanu mukallaf kabeh baligun akilun baligina akilina fi abniyatin kanu asarwana kana kanu mutalakna kanu nale tetap tetap fi abniyatin tetap ia arba'ina jadi sifatin arba'ina pek mutalak nafi jadi sifatina arba'ina muka fi abniyatin tetap itu arba'ina di hiji tempat ay manazila di adegan. Walaman jeung fardu ain kajalma nawanu niat itu siman al iqamata kana mukim indahum di ieu ahli Jum'ah atawa indahum nate kana itu dukur indahum dia dukur arba'at ayamin dina opat pirang-pirang poe sahahin nu waralit. Walaman jeung wajib jeung fardu ain berjamaah dina salat Jumat teh fardu ain alaman kajama balagu anu tepihu ka man nu deket naon nida usaitin pangundang sora mintorpin ditungtung lembur yalihi nu nyanding torop hu kasih jam mimbaladiha di negarana cuma mimbalad negara cuma sok mang baca mang. Dibaca tuh mang simang tunggu nama nempo kita aduh nya telat datang nantinya simang kemana heula tuh hari berjamaah dinu 5 waktu lohor asar maghrib isya subuh eta fardu kifayah ajang pirang-pirang lalaki nu merdeka nu araya di lembur orang lembur orang cicing orang kampung baligina nu baraleg kabeh tur berakal mukallaf teh anu teu diuduran hukumna fardu kifayah dinu lohor asar maghrib isya jeung subuh. Anapun dina salat Jumat na wapi Jumat ya ini dina salat Jumat mah hukumna fardu ain dina salat Jumat mah hukumna fardu ain. Tapi memena aya parun mang ce akang salah ludang
wah tadi paturin kadang ngalin mangabdur tadi kene ge tok 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 api-api teh kadang bae tapi ceuli bisi dileungitkeun pangupingna kumaha lamun dileungit pangupingna eta geus dileungitkeun ku kitu ku Gusti geus dileungitkeun naon dileungitkeun kepekaan terhadap kebaikan ketika nguping tok 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 geus kadang bakal ngaji dan auzubillahi minasyaitonir rajim atuh udang leungitkeun pekana hayang daek init ke pengajian tanu kitu kan babagi gelompang teh nya celina ngadenge kene tapi pekana terhadap kebaikan leungit eta kan babagi gelompang nu kitu bangke lelumpangan mun teh nyahonya itu gua beda aja jeung naon jeung itik jeung me yang segala lupa me salat me tenang we si me mah katanya me we kade kang yana udah geus dileungitkeun ku Gusti Allah teh dileungitkeun Kekara mun dileungitkeun eta na dohirna kekara lada sadarnya cebrud dabrakan leungit tah pengkol lawan tah jag-jagna suku jadi pengkol karena da inget meusan padahal geus dileungitkeun gede pisan leungitna ge gede dileungitkeun ge nya eta curing hak kana kahadeanana eueuh kadenge si kadenge curing hak kana kahadeanana leungit eta kan lebih bahaya daripada virus corona Masya Allah bahaya Far'un ari taji cabang lil imami eta tetepikeun imam sifatun ari pirang-pirang sifat mustahabatun anu disunnahkeun wa sifatun jeung pirang-pirang sifat masyrutatun nu disyaratkeun pikeun seorang imam nu jadi imam salat aya sifat-sifat yang disunnahkan dan ada sifat-sifat yang disyaratkan aya kudu syaratnya kudu aya sunnah bahwa mustahabatu maka ari pirang-pirang sifat anu disunnahkeun eta sitatun aya genep hiji fiqhu sunat ye jelema nu ngarti kana ilmu fikih wa qiraatu jeung kitu ngarti kana ilmu qiraat bacaan Al-Qur'an bahkan alus naon qiraatna naon deui dina qiraat teh pasihatnya pasihat bacaanana alus ngarti kana ilmu tajwid anggot bela dituna naon karena teh qiraat sabahnya qiraat sabah hiji ngarti ilmu fikih heula nya nu faqih heula faqih al-faqih ngarti ilmu faqih al-faqih dua kira wa warau katilu nu apik teh apik tara naon tara naon karena teh nya apik lah pilihan ieu mah ieu kurang enak ya teungeuna urang mah resep asem nya teu di dahar ieu mah pait teu di dahar ieu mah bau mung urang mah tapi apiknya mamlunya apik lain apik rujit istilah apik naon tah apik rujit isya mah teu beuki nu kitu apik dasar apik rujitnya ieu mah apik nu alus anu hasem nu pait menurut naon menurut kaidah syara eta mah pait haram ulah eta mah syubhat ulah kayaknya waro kitu dina masalah penglihatan dina masalah pendengaran ngajagaan tina anu teu layak dikupingkeun ngajagaan tina anu teu layak ditempo waro bari basa geuning waroi nya naon ta waroi aya jelema make kerudung nya kabeh di bulan cenah waroi nya wasinni jeung di anu ngabogaan umur sinnu PS kan wasinnu jeung anu boga umur maksudna anu kolot sunat nu
kolot. Wan nasabu jeung boga turunan bagus, nasabna alus, turunan luhur. Turunan luhur. Turunan luhur dan sok gugulan tongan tangkal. Turunan luhur nya eta mah gugulan tongan tangkal monyetnya. Lain. Turunan luhur derajat. Bagus turunan anak. Wa hijratu sareng. Nah ini teh hijrah. Hijrah teh nya hijrah pindah kana kahadian. Pindah kana kahadian. Maka sunnah ayo qaddamul afqah. Sunat heulakeun anu leuwih fikih anu leuwih ngarti kana ilmu fikih wa ilam yahfaz wa Fatihah sanajan manehna teu katalalin kecuali Fatihah wungkul. Alal aqra iman derikeun anu leuwih bagus bacaanana. Bagus bacaanana. Bahkan jadi juara internasional. Nah, rekor internasional. Ya. Gitu ngan kurang ngerti kana ilmu fikih aya deui paling ngerti kana ilmu fikih pinter ilmu nona fikihna bisa na ukur maca Fatihah doang fasihatna ukur maca Fatihah doang eta heulakeun kene nu mana ta heulakeun kene anu leuwih ngerti kana ilmu fikih daripada qori internasional. Itunya ya untuk yang dina non dina bab ngimaman ilam apa ini cok aya kalana di hiji pesantren besar gitu kan ya kiaina kurang non misal kiaina kurang rada gitu teh bacaan bagus sih pas sehat gitu kan kurang enak didengar namanya kurang enak didengar dengannya sok nghareupeun eta yang hareup sok santri kareup atawa naon saja nu kareup jadi naon jadi imam pedah bacaanana bagus punya pedah bacaan bagus eta dina pasunahan unggul dina pasunahan unggul alusna heulakeun anu leuwih ngarti kana ilmu naon ilmu fikih lakeun nuling ngarti kana ilmu fikih eta kan ketika zaman teu pati ngarti kana ilmu fikih bacaanna sih bagus wah merdunya paling merdu sedan viral cenanya bacaan imam paling merdu 19 juta pure gitu tah kan sholat lagi tuh bagi non bagi usik-usikan cara bagi usik-usikan ini baru hampir bahkan pangbatalan sholat loba di kuma dirumpak gara-gara teu apa ngarti naon ilmu fikih teh mata keulakeun nu paling ngarti kana ilmu fikih sanajan teu katalar sanajan teu bisaeun kecuali Fatihah doang pandurikeun anu paling pinter maca Al-Qur'an al-qalil fikih anu saeutik ilmu fikihna kitu nya wa muradu bil aqra eta mayyah padu maksud aqra qalil teh nya eta mayyah padul Qur'an jama anu katalar Qur'an ya ieu heulakeun pandurikeun hafiz atana pi hafizah nya pandurikeun napi dan napi hafizah heulakeun saha afqah paling ngarti kana ilmu fikih paling ngarti kana ilmu fikih lain heulakeun nu leuwih merdu suarana nya ya nu leuwih merdu mah kadang leuwih merdu suarana tapi teu naon teu katalar teh nya Qur'an nya ieu nya ieu mah naon tah ngarti apal Qur'an kab naon ngaranna hafidoh nya hafiz eta napi hafizoh calon hafidoh terjadi tapi hafidoh terus aya anu naon tukang naharna teh nya tukang musabaqahnya merdu pisan suarana bahkan lebih ke internasional tapi teu katalar kabeh nya lain hafid kitu mah nya teu jadi nu akapana teh eta apalagi naon unggul apalagi manggung unggul apalagi musabaqah unggul ngapakeun anu teu katalar kabeh tah lain nu kitu hulakeun ilmu anu paling ngarti kana ilmu fikih mandirikeun nyaeta anu katalar Quran kabeh tapi kurang ngarti kana naon kana ilmu fikih wa sahaha as-subki anna murad bihi
al asahhu qiraatan tapi saur Imam Subki manyata anu dimaksud ku aqra nya jama anu leuwih bisa maca teh nyaeta al asahhu qiraatan anu leuwih sahih babacaanana maksudna ayil ajwadu tegasna anu leuwih bagus nawanana ta adiatan kitu ngadatangkeun bacaan Al-Qur'an arah nganepikeun ya nu leuwih bagus ngadatangkeun makharijul hurufna bagus ngadatangkeun tajwidna al ajwadu leuwih bagus ngaraksa hurufna ngaraksa tajwidna jeung alhamdulillah eta teh ngaraksa naon di sifat huruf jeung naon di makharijul hurufnya ngaraksa sifatil huruf jeung makharijul huruf eta saur Imam As-Subki mah diheulakeun saat teh heulakeun nu ngarti ilmu fikih tuluy kitu tanya anu kana nu leuwih pinter maca Qur'ana kabeh bareng nate kabeh ngarti kana ilmu fikih jelema teh makanya kabeh katalar Quran ya kumaha lamun kitu kieu balik deui yang tu imamun sunatna kahiji anu paling ngarti kana ilmu fikih ngarti kabeh ogan kana ilmu fikih palalinter da osok naon osok ngaraji maka pilihan di anu pinter maca Qur'ana anu katalar Qur'ana bahkan anu bagus tajwidna kabeh para sehat bahkan kabeh jadi naon jadi qorinya internasional maka pilih anu leuwih kolot kabeh geus karolot maka pilih anu turunanana bagus nasabna turunan alusnya gak pilih-pilih ieu mah turunan alus ieu mah turunan rada biasa ieu mah rada naon rada bawahnya lah turunan kabeh alus turunanana misalkeun atawa setara dina alusna setara dina naonna setara dina gorengna nya setara biasa-biasa saja henteu aing turunan bagus biasa-biasa saja kabeh akur kumatah wal hijratu pilih anu geus hijrah kana naon kana kahadean genep tah sifat-sifat anu disunahkeun dina naon ngaranna dina pi imamun wa masyrutatu anapun ari sifat anu disyaratkeun jadi imam pikeun jadi imam khamsatun aya 5 hiji kudu aya kabeh makaminya ieu mah kabehanana kudu aya anu 5 dua wasaniha alla yakuna muhdisan wala junuban si imam ulah keur boga hadas leutik wala junuban jeung lainkeun junub ulah atunya boga naon boga batal wudu atau boga adusan teu kaci dua tanya dua lain muhdis lain junub lain boga adusaneun lain anu boga wuduaneun lain batal wudu lain boga adusaneun lain anu batal wuduna lain boga adusaneun wasaliswa katiluna ala yakuna ala thawbi au badani najasatun ghairu mafuin anha dina pakaianana dina badana ulah aya najis anu teu diampura dina salat geus pentingnya dibahasnya najis teh kabagi sabaraha cenah diampura jeung teu diampurana najis kabagi diampura dina salat teu diampura dina saisa eutik balikan deh salah diampura duanana diampura dina salat diampura dina cai saeutik contohna saperti najis nu teu katempo ku pananu mejeuna cara najis bawa suku laleur abi man teu ngaji jadi henteu hafal Jadi mana cenah si Akang eueuh ka mana si Akang. Disebutkan karunya
Dua, diampura dina salat teu diampura dina cai saeutik. Contohna seperti getih saeutik. Tilu, teu diampura dina salat diampura dina cai saeutik. Contohna seperti bangke anu eueuh getihan heup. Ain. Oh, ditulikeun kadinya. Opat, teu diampura dina salat teu diampura dina cai saeutik. Contohna tataian kokompolan. Tataian kokompolan. Kabeh teu diampura tadi. Mana-mana yang opatanya syarat nomor katilu jang jadi imam dipakaianana dina badana ulah aya najis nu teu diampura dina salat. Kaopat, alayat rukal tidak lawat tumanina tapi salat. Syarat kaopat ulah ninggalkeun tidak henteu ninggalkeun tidak jeung tumanina dina salat. Oh, syarat kayak tidak make khusus tidaknya kumanya. Alayat rukal tidak lawat tumanina tapi salat. Salatna ulah nepi ka ninggalkeun tidakna jadi syaratnya walau naflan salat sunat Hanafi nya salat bangsa Imam Hanafi. Oh, beda beunang antara Imam Hanafi dan Imam Hanafi teh apa yang perbedaan dina itidal tumanina kitu imam antara tumanina teu kaci teu itidal teu meunang. Oh, miswa kalimana ayat tukakiro atal fatihati si imam ulang ninggalkeun maca Fatihah maimkan serta ingkana maca Fatihah. Syarat nu kalima syarat nu kudu aya di imam nu kalima kudu si imamna kudu maca Fatihah maimkan ya. Au yaqra'u bi ghairiha maca itu si imam bi ghairiha kana salian di Fatihah kal Hanafi seperti keun Hanafi atawa bangsa Hanafi atawa ketika imkan maca Fatihah maca salian di Fatihah madhab Hanafi menang eta jadi imam. Walau imaman azama sanajan imam agung imam kan rata imam agung teh imam gede imam Masjidil Haramnya imam haram atau imam naon gitu imam haram. Palsu kita usapin bihi atau tesah ngamamun imam bangsa Syafi'i bihi ka itu bangsa Hanafi beda lebah naon lebah dina mana dina maca Fatihah antara imam Syafi'i jeung Hanafi. Perbedaannya gue apa kurang nyawa. Wa syaratul iktidai aya syaratna turut ngamamum syaratna ngamamum ya berjamaah berarti masalah berjamaah hiji alay taqaddama muqtadi ala imam ulah miheulaan jamaah nun nuturkeun ka imam si makmum ulah miheulaan imam dina naon fi jihati kiblati dina jihad kiblatna fi ghairil istidarati dina salianti bundran haulal Ka'bah di sakulingan Ka'bah. Ulah miheulaan imam si makmum ulah miheulaan imam di jihad kiblat. Nah tempat cicing maksudnya di urang mah ya kade tempat cicing makmum kudu satu kangen imam batasanana nyata semet keuneng. Nah naon keuneng? Nya keunengnya itu loromeheun ananya anu sok loromeheun. Batasan miheulaan jeung teu miheulaanana dina tempat nyata keuneng. Ulah teh miheulaan anapan ngakuran mah teu naon-naonnya ngakuran mah teu naon. Jadi mun Abdul Latif jeung Mang Yana salat berjamaah duaan berjamaah soknya sok mamayana di payun. Nah mah abi mah gitu tanya abi mah teu tiasa mah pangersa Kang Abdul di payun. Ini tah eta kitunya. Jadi sing padeukeut sing padeukeut talusna sing padeukeut teu naon-naon nepi ka rata naon ogenan dampaan tah keuneng naon batasanna keunengnya batasanna keuneng teu naon nepi ka rata ogenan tah sing padeukeut berjamaah duaan. Syarat ulah miheulaan teh nyaeta ku batasan keundeungna
kecuali dina bunderan sakurilingan Ka'bah. Ini masih diharamkan. Gitu tanya nanta nguir teh yang harupan Ka'bah jelema teh kabehnya nya itu paharup-harup jeung imam aya nu naon tah aya anu nepi ka paharup-harup jeung sa jeung imamnya. Imam yang harup ka mana ka kulon misalkan urang teh mah si makmum yang harup ka mana ka wetan. Eta mah teu naon teu kaasup kana miheulaan ka sa ka imam. Sapigo istidarah. Fa in taqaddama ma'mum ibtidaan lam tanaqi salatuhu. Lamun miheulaan si makmum dina mimitina terjadi salatna si makmum. Au fi khilaliha tengah-tengahna batalat salat batal salatna. Ieu miheulaan ti awal terjadi salatna, miheulaan tengah-tengah misalkeun ngasrod ka harupnya. Mun di urang teh amanya salat keur tengah-tengah salat si makmumna teh ngasrod ka harup nepi ka deukeuneng makmum miheulaan keuneng imam maka batal salatna. Lamun miheulaan ti awal keneh teu jadi salatna. Ya nu afhasu minal mukhalafah leuwih banget daripada nyulayaan dina pirang-pirang pagawean. Miheulaan dina tempat mah leuwih banget daripada nyulayaan dina pirang-pirang pagawean. Beda dina pagawean contoh pada pagawean teh nah miheulaan nah mandiri keun si imam masih kene nangtung dina babacaan surat si makmum geus ka mana geus kana ruku geus kana sujud. Eta nyulayaan dina pagawean. Leuwih banget keneh naon tadi teh nyulayaan dina tempat leuwih banget keneh miheulaan dina tempat daripada nyulayaan dina pagawean salat. Wal ibtibaru jeung ari nyekenan fi taqdimil qaim bil uqbi mutanid anu dipake tategenan dina anu nangtung dina miheulaan tentang miheulaan pikeun jama anu salatna bari naon bari nangtung nyaeta hitunganana semet keneungna anu dipakenakeun ka bumi. Wa in taqaddamat ala sobi sanajan ramo-ramo nama miheulaan najan ramona miheulaan tapi keneungna teh miheulaan eta masih keneh teu kaasup miheulaan tempat imam. Misalkan ari suku imam pondoknya panjangna teh misalkan suku imam ukur sakumaha ti keneungna nepi kana naon teh ti keneung nepi kana tungtung ramo teh ukur 20 cm nya sajengkal. Ari si imam nepi ka 50 si makmum panjang nepi ka 50 cm na siga 50 cm mah berarti siga naon siga paragi alat naon geuningan pergi ngojainya. Ini aing ngojai geuningan tukang penyelam make naon tah aing make papan make naon nya pagi ngabosenya dina suku nanti ditambahan eta kan ditambahan gege boynya. Tah misalkan suku jelema teh panjang pisan tapi kaya 50 cm na nu si imam pun 20 cm berarti atuh ketika keneung imam ka henteu miheulaan keneung imam kitu tanya henteu kapiheulaan ku keneung makmum tapi kapiheulaan ku naon ta kuramona teu naon-naonnya kapiheulaan kuramona teu naon-naon nu jadi patokan keneungna ulah miheulaan teh keneungna wa in taqaddamat satu siatil kedua ti aja syarat sana ngamakmum turutna si makmum syarat sah turutna si makmum ayan ya ikidak hiji kudu nganiatan ngamakmum bil imam ka imam awil itimam atau niat jadi imam walau fi khaladi sholati sanajan yang tengah-tengah salatna eta si jama fi ghairi jumati salian ti jumat anapun dina salat jumat mah ngeniat ngamakmum jeung niat jadi imam kudu sajeroeun takbiratul ihram gitu kan nya. Dinu 5 lohor asar maghrib isya jeung subuh niat ngamakmum atau niat jadi imam teu naon-naon keur tengah-tengah salat nganjang si makmum mah asa memeh turut ka sa imamnya asa memeh turut ka imam jeung memeh lila ngadaguan mangiting kade niat makmum ya salat abi fardu mangiting berjamaah jamaah Abdul Latif
Sholli fardhu duri arba rakaatin makmum lillahi taala karena takbiratul ihram teh kul kieu ko habis salat fardu duhur encan niat makmum ta niat makmumna hengke ahkeun mah keur maca Fatihah asal syarat memeh turut ka imam niat makmum teh nya atawa syarat memeh lila ngadaguan imam meh turut ka imam kumaha contoh mepet ye begitu nawana datang ke masjid nate rada tereh kana ruku rada tereh kana ruku sholli fardhu dhuhur Allahu akbar tapi fardhu dhuhur encan niat ngamakmum bismillahirrahmanirrahim imam keburu naon kaburu ruku si makmum kuat nutulkeun nutulkeun imam mong kade kudu niat naon heula kudu niat ngamakmum heula memeh nutulkeun imam kudu niat ngamakmum heula lamun hayang kabawa rukuat niat abi ngamakmum Allahu akbar tah ada seperti itu jadi ulah ulah waka nuturkeun ka imam lamun can niat ngamakmumnya si makmum ulah waka nuturkeun ka imam lamun can niat ngamakmum can aya hak can aya tali can aya persambungan nata can aya persambungan belum dibolehkan jangan dong belum halal dong nya jangan sembarangan cobak cubitnya ini belum halalnya kade terus atawa memeh lila ngadaguan kuma ya memeh lila ngadaguan seperti kieu ti awam tina barengnya salat nanti tina tu awal sholli fardhu dhuhri imaman cek imamnya Allahu akbar si makmum sholli fardhu dhuhri makmuman Allahu akbar ngancan niat naon keur ngaha sereun Allahu akbar teh can niat ngamakmum salat abi fardhu dhuhur ketika sakitu unggulnya dulu ya bacaan si imam maca Fatihah si makmum maca naon maca Fatihah si makmum ada gancang bacaanana bismillah alhamdulillah seterusnya tah si imam suratna panjang membacaanana nya si makmum manu ponok nya eta geus lepeh qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad si makmum ye encan niat ngamakmum si imam panjang keneh bilang ngadaguan tah kade tah lila ngadaguan imam erek naon arek ruku kudu kuat niat ngamakmum saha si makmumnya lamun kitu tanya teguat niat ngamakmum kaning lila ngadaguan ngadaguan imam can ruku ta eta teu kaci kitu kan nya nganu paling bagus mah eta hijikeun jeung naon jeung takbiratul ihram angat dina salat Jumaah mah salat naon dina opatnya salat Jumaah 2 salat muadah 3 salat anu dinadarkeun berjamaah 4 salat anu dijamaah takdim ketika waktu hujan eta mah niat ngamakmumna niat jadi imamna kudu sajraeun takbiratul ihram kahiji ta syarat sahna ngamakmum teh kudu niat ngamakmum kudu aya persambungan kudu aya naon tali tekaci ongko pagawean akur jeung batur tapi teu aya tali niatnya teu aya persambungan ongko ngahiji satu atap tapi eueuh akad pertikahan eta kan nu kitu kudu dibodem nu kitu kan nya terus nah ieu mah da hubungan tanpa status teh cenanya itu teh mah dilarang bobogohan eta mah nya naon ieu hubungan naon mana hubungan tanpa status duka naon lah pokona saling suka pada ketika hayang saling suka pada suka naudzubillah mendaliknya ulah gimana cara sepasi itu kali jung gitu tanya mah urang sepasi kali pek gitu tanya ngan ketika hayang beunang pun baelah hayu naudzubillah ka ade neng akang hubungan tanpa status hiji niat ngamakmum 2 atau niat jadi imam
ku sakitunya. Wa haqiqatul mutabah tatundung nasatik mah ari hakikatna turut anu disunahkeun teh kieu ya Mang Abdul dina berjamaah teh kan naon tah si makmum kudu nutulkeun sa nutulkeun imam ari nutulkeun kudu pandeurieun kumaha cenah kudu pandeurieun ulah ngakuran kecuali ngakuran nu disunatkeun teh kudu dina satempatnya dina naon dina amin maca amina imam ngabarengan maca amina imam kudu tahu ku ngabarengan maca amina imam dina nu sajen mah sunah pandeurieun bahkan dina takbiratul ihram mah kudu pandeurieun sa pandeurieun imam takbiratul ihramna makmum wajib pandeurieun takbiratul ihramna imam dina nu sajen sunah pandeurieun imam pagawean-pagaweanna hakikatna mutabah anu disunatkeun turut ka imam anu sunatkeun teh kieu nu alus nama nya ta'ala yahniyal makmumu dhuhrahu lirruku'i hatta yarul imam raki'an si makmum ulah ka ngadongkokeun tongongna pikeun ruku sehingga ningali eta si makmum ka imam keur naon keur ruku kieu nya si makmum ya si imam katempo ku si makmum geus naon geus ruku maka kakara si makmum naon ngadongkokeun tongong kitu kan nya kumaha mun eki tidak mana wala yurfi'u ra'sahu minhu hatta yatadilal imam si makmum ulah waka nyengkatkeun sirahna dina naon dina ruku sehingga si imam geus naon geus nangtung itidai imam geus ajag itidana kakara si makmum naon nyengkatkeun sirahna kitu nya eta teh nu naon dah nu disunahkeun teh saperti kitu nya yak sujud saruanya wala yani adhrahu lisujudi ataya doa imamu jabatahu al ardi sajidan tuh ya ketika rek naon arek sujud si makmum ulah waka ngadongkokeun tonggong narik naon rek sujudnya kan keun rangtungnya mablunya bagi tidaknya Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa masyita min syai'im ba'du kadeta daguan lah sata si imam Allahu akbar kana naon kan dilakanya kana sujud teh sing nepi ka tarang imam adek kana naon kana pang sujudnya lamun imam geus mingkeun lamun tarang imam geus adek kana naon kana tempat sujud kakara si makmum ngadongkokeun naon tonggongna arek naon arek sujud eta seperti kitu nu naon mah anu bagus mah nya lain ngabarengan nya lain ngabarengan paling ge urang mah teu ngabarengan mah nutulkeun memeusannya nutulkeun memeusan nya nutulkeun memeusan teh ngabarengan mah jadi si imam geus kitu teh imam dongkona misalkeun geus kumata 70 derajat si makmum mah dongkona karengge 30 derajatnya seterusna si imam geus naon tah geus dah 80 derajat naon teh bengkokna teh si makmum karengge 60 derajat kitu teh nya eta paling ge nutulkeun memeusannya ngan nu bagusna kumaha si imam kudu geus 80 derajat teh ruku teh mah si makmum keur ajeg keneh ke karek naon turun kana ruku gitu kitu dek sujud si imam tarang geus kana tempat pang sujudan si makmum kekara naon kekara turun kana sujud eta nu bagus wal jama'atu fil jumu'ati Allahu a'lam bissawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillah bima alladzi yanfa'una rabbi fakina wa fakiyalana wa qarabatina bi tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limin antum sukuna wa sihawan tarzuquna